Ngaran akal cahya lemes ti Pangeran kanu negrak kanu samar kahartieun. Ari akal kabagina kana tilu pobi igorizi ruhani katilu. Akal tabi'i akala sasatoan nu teu bisa nganyahokeun ka Pangeran. Akal gorizi ayana di manusa nu bisa nyaho sifatna nu kawasa. Ari akal ruhani mah henteu salah nu nyaksiap al-asma sifat dat Allah. Hukum akal natepkeun perkara sejen tawangeuweuhkeun perkara tinu sejen. Sarta lain pangaturan Gusti Allah sarta lain lantaran luang pamanggih. Cara netepkeun ayana nu dijieun kana pasti hayana nu boga jieun.